saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian sholat Allahu Akbar, diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud banget sakit itu dimumulai jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana tamu nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun sholat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah pan kuari taneuh kuari mah marmer sakit itu di marmeran kita di kusu orang mah ke samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer ya maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna nya di jero masjid nupang bagusna kopeah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mandek bagus dek kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna itu bener sakumaha papatong misang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat mudahan bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab orang rek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta orang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'amatika ridha mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah eta keur sujud urang daun kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat banget tuh saking mulyana dimumulai ku urang tapi didaek dipake sujud nge sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-abidun gering urang setik tetep paksa Allah biasa sahanu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep ya Allah dua alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah jelema anu muji ka Gusti Allah dek muji kumaha tuh dek muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah urang teh eueuh kaya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat geus sehat teh pan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pahit karasa pahit peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat lu kos kitu teh Gusti alhamdulillah
peting karasa peting berang karasa berang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah berang teu karasa berang peting teu karasa peting teu sehat garana ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah ya Allah ya Rabb ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh urang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa urang teh mah diuk bukan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acap bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah can abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak aing nyoba ka sia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah لأن الله أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takan jeung nabi kana nabi idza atahul amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat tapi lamun nilai perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb masya Allah tuh ya awal man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra wad-dharra kabeh ge atunan Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ieu mah berkelana seuri heran aing mah ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah as-saihu
jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-shaimun. Lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, kuninggalkeun dahar minum menjima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu malah zadalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jibah moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang menang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, minum halal, jimah halal. Tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai sian naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan ngaranna saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaranana. Was. Senin, Kemis, atau Rajab, ya saihun sepuguh Ramadan, sorga. Ya Allah, ya. Sakitu ge dibejaan, komo mun teu beja, engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat, nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban, bongan ki uci tengah bejaan, mana tak ki ucina tolol ya. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon sia. Jojoakan aya naon. Hah? Teu dibejaan, teu dibejaan naon. Bosor aja. Ulang ngirung atuh sia ngomongna. Sia ulang ngirung ngomongna itu Nina aing malah nyedekeun ka sia. Saihun, ya Allah, ya Rabb. Ya, nomor kahiji as-saimun, tapi wakil cek sakal mah. Iya dina hadis, cek dina hadis ya hatu ummati as-saum tadi. Atawa talabatul ilmi, jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun, ninggalkeun lemburna ti Belaraja, ti Cisoka, ti SPT, SPT teh sepatan ti Bogor ya diqurakeun suka taneuh, suka bumi maksudnya pan digelag-lagan sudah tinggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun sorga. Eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah, Jawa Timur, makin jauh makin gede ganjaran. Wah cenah urang mah wang kamisro, wah habis di jero, cangro kacang di jero, sukro suuk di jero, babari comro oncom. Urang Sunda mah babari
nyin ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa guys. Aduh nyin ngaran sadaek-daek wae. Aya deui basreng baso digoreng. Semacam disebut jauh tinggalin zaman. Tah sayhun teh talabatul ilmi santri-santri santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu sayhun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah. Masya Allah saihun Kangjeng Nabi lam tanam minal ukli wal syurbi wal wiqai wasadda ala nafsi abwaba syawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal. Saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang meunang ridho Allah berarti nya pepegatan jeung kalazatan dunia. Di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat. Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat salaya babul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal. Mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu bae heula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pembajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain ajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapak ngaran tapak. Ya Allah ya Rabbi abdi teh teurik belajar tapak we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku arima didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadenge kana kasalaki mati lok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya coba ge 40 poe urang tapak beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu Masya Allah eta bersihan 40 poe saihun ngaran Masya Allah
jadi kana lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihin fi alami jalalillah al muntaqilam takirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi kana kasub kana ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atuh kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani. Kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 peti. Lanjut ku ari ge masih bae di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peti delejeung degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup kadinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ke perguruan ieu lah riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna baturna lah lulus nya mah henteu batur lulus nya mah henteu dedeuleun batur geus beda dedengean geus beda perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabagen laporan ka guruna cenah cakangjeng nabi man akhlasa lillah 40 subahan yuharat yana bil hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cenah ieu nges ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng di guru. Bareng sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh ieu gangguanna ti indung gangguan nanti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya siapa tuh nyokan bakar sorban meren anggap order baik kecuali si eta los aduh aing yaksi bangsa ada babernya lu datang teh pajadak order aya naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kubu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak aya di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi teu ridho oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokokna perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula orang pesantren paingan kula teh angan nu bae tah ieu mah ridhokeun bae nya binya ridhokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana
hayang mengabdikan diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teu budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ya budak naon itu jadi bagus eta diridokeun atuh geus kitu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedelana indung tah itu udah jadi orang deuk usaha mantak ngajejes indung ditoler-toler mah urang deuk naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang nanaon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asaihun masyaallah indah ya ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana saihun tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihum Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal mata lempang we terus sama dakwah terus Masih Ibnu Maryam teu boga tempat mantap kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung Kangjeng Nabi Isa mah teu boga bogain sajengkal aja ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah karena balalener tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus paling masjid dijual. Masya Allah.
Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar hikmat mah kos kitu bae eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah lumantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tandana minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur tuh budak ngasup-ngasupkeun thariqah cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat eta thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nya tama iwal ti Allah kan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau ente ceri bakalah asal balai zikir we ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh terus kudu anu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh asa yahu batak di manaan as-shaimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan guari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat lillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji mbungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target tuh kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman ipis teu kudu usaha nama lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha sa'ihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanana khusus
tujuan khusus nu ngabimbingna khusus cara asa besupah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan mah komo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus negara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi jangan kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah bakal ngomong kos kitu kabeh sia we endegna moal tembak sia poe parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Gua Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Gua Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa iya di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng sanawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae tuh aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha beungeut tak kos kumaha kiai Salafiyah hese ngariung asal tadi dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah dek nyaritakeun lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana ye sia asal teu ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kerjakan hese atuh mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas mah kumaha emang lain je henteu cenah nu di HTI mah
ieu mah di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunya nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga dek di HTI sekae dek di hurud pede di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener kadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain dek ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantap lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok bekos kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag beul jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar entah ima teh hayang geus hayang adi tuh entah ima hayang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui pani mah poho sabulan setengah can dikiriman deui eta budak mah terbengkalai teh di pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik baik mah jatuh dikiriman balik waalaikum ngomong tadi jasia balik ieu
aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir aing telat ye gimana lain nanaonan sia balik ye tepan-tepan ente lamun nyeri hati anakna kulantaran anak nangis nuju leuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ye ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tak ieu tola badal ini pegatkan tina segala mah gede ganjaranana masya Allah puguh guzat mah ieu mah teh dibandang as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang dah nangtung mamasi kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku surga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awal maratib tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awal maratib tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna masya Allah jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri orang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab ieulah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spm serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun namun lu biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daekeun diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratib tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah pan kuari taneuh
bari marmer sakit di marmeran kita kusu orang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer ya maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna nya di jero masjid nupang bagusna kopiah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian manek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung supaya datang urang ke Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha mimiti wuduna nu bener cakang wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna itu bener sakumaha papatong misang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat mudahan bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab orang rek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta orang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'awatika ridha mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ieu mantak naon sujud urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceurik majikan ge baktara milu nya ge milu ceurik ajeuna urang hayang ceuri bae sia naon milu ceurik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok teta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tu sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya nama penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalika alkitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushaddu ahada Allahu akbar rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran
Sayyidina Utsman mas sarakaat sakurang. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu saja nya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadangena. Lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna geus Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, koya pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah gitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Saya cerita kerana. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganan. Ye. Ese ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabelah dina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba kurang dikejar. Lamun urang sajud seperempat menit, seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Insya Allah. Dan sekolahna teu naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam sabaraha? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rine kan setengah jam. Urang sajud teh setengah jam. Sok geura baca ku urang setengah jam. Kula masuk ngitung. Cek aing maca Quran coba ieu. Lamun saparapat jam. Wah, bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal. Aing ngeunaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah. Ini lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Moal bisa. Oh nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadang. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 60 kilo. Kadenge kaselan berarti kan. Coba dipendi tidak adzan. Ayo coba. Di luar etan adenge bae kotok aing bikeun ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo Masya Allah karim. Moal bisa diukur ku kumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah. Nu tengah jawab wabeh dihitung 30 kilo suara karomah tama kuari ge orang bisa pakai HP streaming bener teh ngomong eta streaming tama baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah urang teh batu geus alam nang asaihun arraqiun sajidun. Aduh Masya Allah.
pokoknya orang menyaritakan sahabat-sahabat tentang maca Quran. Orang geus tinggal tabena bae mangga hese. Urang hayang istiqomah bae hese maca Quran. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkan kehadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkan iman. Wan nahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Nanti jawab perang kan? Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, perang ka jeung hukum lagi. Hiji-hiji atuh, hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkanlah kahadean, dimimitian ku merentah iman. Belah ditula merentah ulah maksiat, merentah karena keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar, yang berat mah nyegah tina munkar. Hendak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha, sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merentah munkar, nalarang ma'ruf. Kuari dilobah kuari, ya Allah ya Rabb. Geus urang atuh mah sabisa urang bae. Amiruna bil ma'ruf, sabisa urang naon nu urang bisa diparentakeun jeung naon nu urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa orang, sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara. Geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar, geus lepas. Masyaallah. Karim lepas. Urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama-agama eueuh. Bentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa, tegor ku Gusti Allah. Ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, Gusti ditoler-toler. Aing na aya, sia na nyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah. Banjir, elingan deh ku Allah, ayo gempa, elingan deh angin. Orang zikir nanti ke waktu ayah gempa bae. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah. Eureun bae banjir, eureun deui. Sak Allah teh banjir kendi kitu ku ieu. Ditahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna bede nu nitah. Nu nitah, kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, pasini. Hayu nitahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah, lobakeun istighfar. Jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam. Gempa kejadian alam, angin kejadian alam, kabeh kejadian alam. Kanu bogana kaditu. Masya Allah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal
hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan tali akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bila mali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nya bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat jeung beatu engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram. Oh ieu hafizuna li hududillah. Puasa bagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa. Kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah. Salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat. Haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Dijieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu gair asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu teh ceuli masmumat ieu teh irung mubsarat ieu mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke di fikih babut ta'am berikut jeung syurbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat carana pertanian kumaha eta fikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazuqat jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah malah geus setengah magrib. Ayo sia mazuqat tadina fikih teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am oh mazuqat berarti muamalah. Oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babu saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah lali maslahatin mar'iyatin lidin lan kitu lali maslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia.
lain kemaslahatan bangsa dua bal libasohila mariyah din balik ke kemaslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat. Langsung ke bajang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah. Tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat. Urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusan dunia. Ya, nu tadi tah madukot tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Ku ari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malbusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia asal kos kitu be hudang dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah dengdeungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasa ieu urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikih di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus datang ka magrib muamalah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu bas kumaha aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh mazukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge itu kene mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik ya dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bai kabelah dituna B teh aya bae
bil ain wa ain bil ain, benda jeung benda. Aya anu daen bil ain, aya anu ain bidaen, aya anu daen bidaen. Nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur tapi. Ngajual daen bidaen, hutang kana hutang teu sah. Ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah, kredit anu dua harga teu sah. Geus diatur ku agama. Wal hafizuna li hududillah. Geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu, urusanana ijalah, urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik. Ieu urusanana waris, tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat, jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah. Masya Allah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedangkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabaraha puluh kitab, sabaraha ratus jilid. Bab-bab lah bae tadi tangges pohara tah. Namun kurang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho orang. Panyokotanana itu dia panyokotanana itu dia engke orang milihan. Kitab ieu mah kieu ngomentar, kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu dafil madar. Nah, dafil madar teh urusanana aya anu hifdzul nasab, hifdzul mal, hifdzul adsab, hifdzul ukul. Ieu dafil madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab, berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan, andai kata urang ngarusak harta, cara ngarusak harta aya nu iklan, anu kopiah, keur iklan jelas-jelasan, berarti kan maling. Lamun anu sasamaran, berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Dah. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Hajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabele gejer, berarti kan di dituna teh aya babna engke, bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang, engke kan di dituna berarti naon tah? Babda, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab-bab dan daril mafasid. Nah, iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram, geus teh kudu mah haram. Lamun cek agama halal, kudu mah halal. Saeukeun sanakeun ku urang. Ieu mah makruh hayu tina ubudiyah, tina muamalah. Engkena dijadikeun bae 5 4. Geus ubudiyah, tina muamalah, munakahat, jinayat jeung jinayah. 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri, kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang.
hiji ubudiah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah. Dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah, tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh, pikih-pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu opat hulu teh tadi hiji ubudiah, dua munakat, dua muamalah, tilu munakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi bang geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksanakeun, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib bangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, bandek bae kita teh tuh nya. Henteu ka abdi mah. Ieu urusan-urusan nu dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah. Kitu keneh munakat itu kene jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah wal hafizuna li hududillah ngabalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah. Mukminin anu boga karakter ataibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Etalah anu bakal dibere pangbubunga surga. Wa basyiril mu'minin, mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat ataibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubungah urang kabehan bakal dibere surga kabeh. Asup ka surga kabeh, berangkat menuju surga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu